selamat datang di Abah. Nusok ngaji mau lagi tuh. Selain daripada agama Islam kafir titik. Pakai koma-koma. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya sababaraha Fatihah tapi tinggalin deh. Urang bacakeun bae Fatihah anu tinggalin di imah Allah nyawa ieu. Lalu pupus tadi dah tulisanana di Guburia. Mudah-mudahan anu maut atuh diampura sakabeh dosa. Dicangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Damang mudah-mudahan dipasihan kasabaran tur dienggal gendamangna, mudah-mudahan muriangna jadi kipar di barakati umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sekali di ayat anu pupus Kiai Haji. Oke, keluarga Haji Hussein. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa waktu teh sanajan dari jeung loba pemandangan anu urang pagawean teu akur jeung urang tingkah anu teu akur jeung nafsu. Tapi terus bae karasana ieu cepet waktu. Padahal mah aya gempa, aya banjir, angin beliung, termasuk wari aya virus corona. Tersebut bahasa baturi corona banyak corona teh nyaho corona teh gableng. Jelas mah virus sakubahan nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus tina Cina. Seperti itulah kuari ke merabat terus di Cina. Berita
maka karat 2500 nu paeh teh jalah komunis ye. Sapoena kuari tambahan 300 padahal loba luar biasa loba ngan ayeuna ditutup berita. Aya kemodelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus jadi nyana sanajan asup Islam milu salat. Abeh teu kena virus. Syahadat encan tapi nyana salat aja salat teh ngarep ka mana bae. Kumbung-bungna paeh sarua horega dan agama batur ge embung paeh. Kristen embung paeh, Yahudi embung paeh, Katolik embung paeh, Konghucu, Hindu termasuk komunis dia anu teu ngabogaan pangeran. Wah, embung paeh. Padahal waktu teu boga pangeran ieu gara mah teu geus epeh teh geus. Ai Kristen warga deres keneh gara mah. Ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih aja ulah suka babawa. Urang mah ngaji. Wajen teuing kiai, kajeun ustad, kajeun teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus dia menuhankan kepada Tuhan. Geus tekadkeun kafir titik geus. Urang mah nu ngaji mah geus kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV. Geus teu ngaji bae. Geus salian agama aing kafir titik geus. Ulah loba omong. Beres sia ditimbangna goyang sia timbangan. Warara sejasa ngaji ongko. Kagula ya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus waktunya Kristen juga kayaknya bener juga. Goblok sia. Pilok ngaji meureunana. Ye, nu sok ngaji mah ulah gitu. Selain daripada agama Islam kafir titik. Mah make koma-koma. Sanajan tilok salat. Ngomongna tilok salat. Ya, pokoknya salian di Islam kafir. Enggak, saya mah keyakinan aing. Saya sok salat tilok. Beres tapi selamat enggak di akhirat. Ulah sok aya bimbang-bimbang gua mah loba ilmuwan-ilmuwan. Loba profesor-profesor ngararambang ge cek ulah ngomong. Dina akidah. Lah, puluh ya play kos gitu mah. Geus jadi giring ge puluh ya play. Ulah urang mah geus. Ngan ulah loba omong, ieu mah keur ngaji mah. Ieu mah keur ngaji mah. Geus salian agama Islam kafir. Sanajan diulah-ulah. Jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae. Beres geus keyakinan aing mah salian ti agama aing kafir. Sabodo sia mun geus indit sia ka ditu. Beres kan. Jadi teger kadang puluh ya pelai. Ulah tak eta akidah. Jadi akidah mah teu menang puluh ya pelai. Kecuali dek nebak jahe lain deui tah waduh. Itu teh mangga-mangga bae. Aya itu jangkung biritna leutik. Aya itu gede biritna pendek. Kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia. Tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya peleh geus tekadkeun salian agama Islam kafir. Beres geus. Tumbuhna di Indonesia ngomong ke saya Allah urusan sia aing hasil ngaji. Aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing. Beres geus. Lo sia ka ditu leg-leg ku sia tah. Keyakinan sia aing bae. Selesai. Sekarang nah mantap. Kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata orang kurang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa.
10 derajat luhur poe Salasa hari Minggu Senin Salasa nanaon di bulan Rajab kakudian kamistian tu Gusti Allah ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad Islam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj. Bih kejadian anu hese dicaritakeun. Kejadian anu hese kurang dipikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasar atuh hese nyaritakeun pindah alam kejadianana di jero bulan Rajab mantat bulan Rajab teh disebut Syahrullah Kerwah Syaban Syahri Cakangjeng bulan kula ke Ramadan Syahrul Ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah Syahrul julukan anak. Kiai adalah mun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka tawang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kotor zahir mah gampang kenapa kotor rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang karena tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan haju nempo awewe susuna rada gede gitu muka deh jaitik luhurna ya Allah ya putih deh aduh denok deh tak eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hadiah hate haji pedi pan goblok susu batur tapi nyut-nyutan hate urang tah eta ngaranna nafsu tuh kan batur nu boga susu batur nu mamawa susu batur nu ngurusan susu urang anu endut-endutan eta nafsu tah ngaranna ajunya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu kos kitu. Mun hayang nyaho ta jaheul.
tah ngabersihan eta nu hese ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang kadinya tah irit urang keur cicing hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu mah ieu wah LGX mah BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ke Madura betimbang iya makan bagus kurang dia timbul sepama cek kurang sebarang duit tetap mobil ya Allah tah mobil du liwat hati orang ngernyed eta nafsu gitu eta mah nafsu mah Masya Allah karim urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat orang liwat ka urang ngajebian nyiduhan ih urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalaya mantak diatur micena nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu eta ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngeunaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema beuh hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting atulah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae lajah hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah Rabb itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abah syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun menyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang teh mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruh teh hayang kitu-kitu hiji we hayang ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muatkeun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muatkeun aing cak Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin
hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah. Oh, asup ka maha agungan Allah, maha kawasa Allah, maha kersa Allah, jeung maha sagala-galana Allah. Karasa rasa karasa aya Gusti Allah aya di kalbu urang. Menyadak khusus salat lantaran karasa aya Allah, karasa lain Allah na aya di kalbu urang. Rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti. Tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya. Aduh, Masya Allah. Udang hees ge langsung wit di mana di kau. Tah eta rasa ya. Nah, hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngaraji kieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah. Nentak tenang ngaji nageneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar. No, lain ngaji teh kos kitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing mah aing ngaroko sia-sia. Cek nu ngaroko sia, teu mah sia sial. Nah, iya nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsu nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena minum alam minum, resep kena awewe atuh alam tidur. Alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak. Dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan bisa diatur cara daharna ulah barang haram barang syubhat ulah asal ngeunah bae barang minum gitu kene pakaian gitu kene geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai mah sabodo kana raga ge tuh BHS dumenang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia mah norolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah nyaho dalilna geus teu kudu pake dalil capek dalil capek kiai nusuk ngadalil bae ti khusus salat kiai nusuk kajumayan dulal dalil kukulah mah teu diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu cek nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kosit ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah ya pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya balik bejak wari aya nyana diuk di pemerintahan tapi ngorak kene mengading tapi tilok ngadahar duit pemerintah baju nagih menang sorangan kade lu bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mandek ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara edaan mentaan bae ye eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui aya deui kuare kiai
Ya Allah ya Rabbi malamun hayang nah lah cenah kieu moal wak aya ngeunah sabedos sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ka Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah beusi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih dah kalau ngomong sia endek atuh henteu ngomong ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malareraj kabeh raja naik maksudnya Isra mah leumpang teu penting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal penting bisa naik siapa juga halal arti beran mah beran ngaranna tah aduh ya istirahat saya ngaran 27 papan gua mah sibuk ya gua mah grepan usaha lah waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakona atuh kula pan di pasar ridho Allah mah tuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres 20 hiji waduh kene asana cenah kiai 20 hiji mah pantau mah boh atuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah kula mah pan boh atuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya tanya waduh deh kan waduh ya itu kan bener asalnya jenah 15 nomor kuat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada itu usaha pemajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungnya moal 5 budak ya masih waduh kayaknya waduh kiai 9 lah itu mah ulah tuh kiu-kiu pan sama kiai waduh ulah 9 kena tuh kiai geus 17 minggu berarti siatah masih waduh kene cenah kiai kula kan ngojek lah atuh isa minggu mah teh geus jam siamat 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kena cenah kiai kula tuh kan siapa ieu budak ujung nama moal alasan geus atuh jang siapa ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres kiai lamun setengah poe bisa dah
setengah poe, masya Allah. Iya bulan pohara amat sih. Tak jadi minimal matu sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah kanu karolot besi teka panggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umur geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot bisi teka panggih deui jeung bulan Rajab bisi panasaran 27 poe jang ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah. Nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah. Al-Imamul Adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi melodi lah itu majaz di mana ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu panggih di jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab Mari abah tas gaji di Cilongok. Ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Ngejak anak nama bapak munafik nih. Ngajak puasa, saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah, udah urang ulah sok kajung marah ke anak, elek ku anak marah. Ya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari nah geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho puasa sunnah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap deu puasa tapi teu niat nu mantak haji teu niat saur ge henteu hudang mah ge jam 7 misalnya istiqomah emang tadi 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa ya itu subuh nage kodoah ya Allah ngezah nang Allah iya tinggal narima bebo budak babari amat ngomong dalam lain ku Allah wae moal nang Allah kan geus meureun karunya mana ge Allah kain dibere nikmat hees aing kana jan kodoan jaya ieu babna babari teh budak ngomongnya
hasil ngaji teh dipakai kos gitu bisaan budak ulah beunang muridkeun ka batur gas kuari mah tugas geunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang dia itu jam 8 can ngadarna naon ieu mah can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa ka jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu artieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadarna naon jadi babari puasa sunat lamun kieu mah ya tusuk urang heuh geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe carita langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah orang tanggal 1 Rajab guys aing niat puasa ku nya puasa teh geus jebeng goblok tah batu atuh babari puasa kos kitu masa tahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat tah batu ya Allah ya Rabb sebenarnya ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi pohok puasa sunnah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 can ngadarna niat puasa sampai Senin Kamis kurang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik ideuleuh ieu jam 7 jam 8 berangkat can ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunnah mah babari urang ti penting niat puasa Rajab niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah ieu loba kan nu ngaiyahkeun puasa sunah geus kadituna asal geus ngaiyahkeun sunah bae kadituna ge bakal loba iyah-iyahan lah tos kitu ieu lah tos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus ieu carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak na hutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah mana teh mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing nantak aing kagagas nilai batu ieu sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah ieu tinggal bibirna bae di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantap wiridan ya wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya ge urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang peuting teu hudang hajud tahajud teu nganggap hebat kan kata tahajud bener kan ngomong sia
teu nganggap hebat atuh. Ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan. Beuh. Ngistrikana ge 7 kali. Datang ke batur lamun aya anu ka dieu teh raheut. Hebat-hebatna seukeut. Eta kan nganggap urang teh tah. Nganggap tergantung anggapan. Jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna rewet anggapanana hebat, nganggapna. Tah ieu urang teh can bisa nganggap. Urang nu mantak ngaji tah hebat. Sapinah teh dimingguankeun kok jadi hebat, anggapanana mutiara. Wajibna nu bade Fatul Wahab tapi teu pati nganggap malehna naonna. Nganggap ieu teh tergantung anggapan urang. Nah, nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud, teu nganggap hebat, atuh moal tahajud. Tapi lamun urang udang masyaallah, beuh dipenting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda. Solihin hararuda. Ngantinya we aing. Bahkan sok nonton TV di hudang penting. Nueaan ge hudang tarolol goblok dong. Kan anggapan urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararuda. Aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah. Batur mah nganggap tahajud teh hebat, aing ge nganggap tahajud teh hebat. Mulai urang kacai tiris. Tapi nganggap tahajud hebat, perang urang jeung tiris. Masyaallah. Tunduh tahajud hebat, kajeun ku aing di perangan. Kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu. Yo, nya tunduh ngandahan SD. Namun nganggap tahajud teh hebat, moal tunduh. Moal tunduh atuh beuh. Urang teh sarengan ge saparapat jam. Haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang. Geulis anak jin. Atuh. Geulis anak jin. Urang mau tunduh gareupeun awe geulis. Nganggap urang teh. Tah, ieu ge sarua. Lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat. Geus apapun yang terjadi, enggak aing mah semua besi teh kaburu, besi teh datang deui aing ka Rajab, aing puasa bae cakolot. Jas, mun puasa bae aing kumaha ge, ieu kudu dianggap hebat ye. Tuh. Cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh. Ye, aing pake puasa. Tuh. Cek pemuda keneh, ye, budak ngora. Anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah. Ieu hebat aing geus mah. Budak leutik, ya. Aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar. Tuh nu teu puasa kan kabeh. Ngomong mah. Dibuktina mah Allah wala. Coba gengke, we salasa. Asal keluar berarti imah bangun leuleus, orang di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak. Aya nu nipu diri tolol. Tah, ieu puasa Rajab sunnah ngabersihan, jangan bersihan nafsu urang. Nu mantak baba ada belajar zikir mah gampang. Bisa habae bisa, tapi guruna teu meunang, anu teu mursyid. Bedana zikir thariqah mah. Kudu nu mursyid, hese. Lain padu urang geus ijazah juga bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah. Cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka. Lantaran engke takabur asa aing jadi guru, asa aing hebat. Batasanana kumaha? Batasanana geus bisa ngageser ke nafsu. Mun neuleu awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa. Lamun neuleu dunia masih keneh hayang, urang masih keneh biasa. Al qalbu lahul iqbal wal idbar. Qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur. Madep ketika maksiat, mundur ketika taat. Eta biasa. Qalbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep, tapi menghadapi ibadah mundur. Eta aslina qalbu. Ketika ku urang diopen, diurus nafsuna, engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat.
sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru toriko mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat bangke bakalna capek hai kurang didelekeun ieu haram ai teu didelekeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tama ceramah teh kos kitu aya mubaziran sagala nah ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleuh awewe teh sakadeurna mah didelekeun berarti sepi biasa we dalemkeun dunia dibere geus teu resep ku Allah dibere teu resep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teu resep neuleuh dunia teh terus ijin mulai teh dibere rasa lamun geus dibere rasa eta karep meunang jadi mursyid silakeun guru cirina aya tilu cirina mantak aya jelema ngaijazah ke zikir kan aya cirina nah siapa oh encan kapanggih cirina teu aya minimal tilu ngan malebejakeun minimal tilu aya cirina nu jadi teh ya kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleuh ku mata eta ge kadeuleuh ge bakalna cirina eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budakna ijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mah bae bebas zikir mah kumaha bagus kudu malah dan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui ke zikirna sebab eta mah urusanana hendak ninggalkeun opat perkara hiji dunia dua makhluk tilu nafsu opat setan engke setan bisa kadeuleuh ku ahli toriko setan bisa kadeuleuh biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji jeung ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleuh engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluar nyana keluar lompat sieun aya sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i cet buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecah setan nyahuan kita Abdul Qadir diome setan teh oh ku Kanjeng Nabi mah pan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kanjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan itu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kanjeng Nabi moal dilepaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleuh setan teh nah eta lamun jadi guys wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh jika bertorikoh kudu aya ciri tilu minimal hiji diantara tilu nah ieu urang ngabersihan batin puasa
ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa. Nah mulai ya 27 poe cenah kuat kana liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula badeg disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu. Aduh. Nah, urang ge puasa teh bulan Rajab puasa. Ye, urang di tengah imah. Lipet aya, lontong aya gitu kan, gorengan aya, misal nu aya ieu mah. Atawa nu dagang aya, duit boga. Eta perang ngaranna teh urang. Duit boga, urangna hayang. Waduh, capek orang puasa. Masya Allah, Masya Allah. Age keletik bayar rangginang cokota. Kadinya keling. Puasa budak letik mah kos kitu. Aya anu teh di daharangan di abah. Sini hayang geura magrib bae. Eta budak keur perang eta. Eta keur perang tah. Aya tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem. Kadeleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri. Nah, iya urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin. Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab itu aing sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemenan Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di gipan pemajikan kaget kunaon Kak, waduh meraj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranana, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus. Jaga sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal hiji Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Ji, ya keur hede mang. Itu bae boblok sieun nyebut head ka aing. Teu puasa. Nah, sakuat da urang tapi kan dengan kekuatan urang nu Allah. Bisa pentak Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek bakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai kalian di puasa naon? Oh benar maca sholawat menangkan 4.444 sapoena. Aduh cedeknya tutup keburu kamamana emang sih maka mamana henteu sholawat henteu ulah sapoe tuh saminggu 4.444 asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teh atuh kiai teh mah geus 444. Asal loba teh cenah 444. Ye cenah 44 biasa cenah loba 4. Kampak ya. Nawar deui sia teh opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ya. Dasar dia moal meureun. Tah baca sholawat ya. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan
maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus simpulna tanggal hiji Rajabna menurut hisab Qutni Sulam Munairen poe Salasa urang ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petingna ulah loba teuing sare sakitu we gua bajana kieu lamun peuting teu sare beurang hes atuh tah ngaranna ojol waktu. Ojol waktu tah mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya, eta mah ngaranna lain puasa, dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua. Incu teh beunang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua, kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah karim. Datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya. Kita telu aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya orang non gitu ngaran gairah. Horeganannya di mana tuh orang semua pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Banul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid. Hei Bopi kejar kijang. Bopi nyelek kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyilek gitu aja. Nah, Bopi kejar kejar kau jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam bae 2 jam 3 jam keneh bae je si Bopi ke mana ieu ganti ngaran bae kowe kitu si Pepen je jadi karari ieu si Bopi. Aduh sunat kurang giat amat ieu budak balik ieu kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering bae ganti ngaran atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol dah dukunnya. Aduh kenapa ini, aduh saya dagang nggak maju-maju katanya. Woi mati harus ganti nama cek dukun ganti ngaran Kerja ngaran aya ngaran kula ieu adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta. Oh nya Marta sia ngaran. Kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat mundur bae ganti Bakrun. Atuh ganti Bakrun. Masya Allah. Kuliah kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan bae
jadi gua geringan be datang deh ka dukun keur ieu ngaran Marta dagang teh mundur bae barang ganti ngaran Bakrun tah gua kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang Marta Bakrun jadi gua ngaranna Marta Bakrun alhamdulillah dagang na maju dagang martabak geringan teh ngan wal kebal pae tah dukun kapagaweanana sial teh dukun iba bopi nah kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae dah kemana ieu si bopi eueuh ya ot atuh ki saya tandang kaleuweung dula deule barang kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae deui ieu oregana pae kijangna tak ikan jadi masalah andai kata ayah anjing pelacaku kisah dikencarkan kita moro kijang aiheng iya anjing na kijang na ge walau gobaan hul kalbu lamun anjing tukang morok mau dikencarkan ku kijaen ya jeung kijang na 5 jam genep jam sampai ke sore baik barang diteang teh kaleuweung kapan summa wajadahu mayitan kapan kijang na pae tak ieu status dah haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik irup atau pae dibawa itu diseret dibawa anjing balik ku urang yang kaleuweung aya kijang nangan pae status dah haram apa halal masya Allah karim tuh walau gobanul kalbu asyid lamun ti pandangan mata kizaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana ai cuma wajadahu maitan kapanggih teh pae si kijang nu diborona haruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mantak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tama paeh nomor kedua ya kemungkinan teh iya bisa baik ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana kajunya na lumpat nabrak tangkal kayu berarti payahna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teh balik ayeuna mah 3 poe teh balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana sing hade ieu tah aya lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe
salakina nungguan di imahnya nana balik. Nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan. Waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau di babawa nyana teh kitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu ge ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterekam dirahitan lain baraha wa goba lamun teh mah anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore urang diteang dari itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep bae statusna tetep bae harumah haram fil awar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterekam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroan mantap hukumna haram. Sunan Abu Daud wa ghairihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim qala qultu ya Rasulullah hiji sahabat kanjeng Rasul inna ahlu saidin abdi mah tukang moro pada malah Nabi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarnu sayd tajibu anhu lailatain wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit teh bae jadi maitan barang kapanggih bae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kanjeng Rasul idza wajadta fi athara sahmika wa lam yakun atharu sab'in wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tah mah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah ceuk Kanjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli. Nah jadi lamun memang ieu asli tuh masalah tapi lamun teu asli ulah mantap fikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro aju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang ka sore atawa sapeuting atawa 2 peuting atawa 3 peuting kapanggih bae itu haram sebab aya sabaraha kemungkinan paslun wallahu a'lam bishawab.